Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muqaddimah ngedingan ka anu ti payun. Lur anu mulia sepuh nu ti hormat nguningakeun waktos tabuh 11:30 pas. Biasa pengawasan seperti kieu sok leuwih ka tabuh sabaraha? Hah? Subuh. Oke lah. Berarti tabuh sudah. Paledinya. Oh, sok daraguannya lebih ka subuh abdi jam 12 balik. Nah, da teu geunah ngan hareupan balong. Jadi ngomongna jeung lauk ya. Panitia nu mulia engke deui bilih abdi dikeresakeun ka dieu deui posisi calikna lain kieu ibu-ibu. Ya, panitia oke mun ka dieu deui gitu. Deui saha nu wanang eta nya. Nini ka tukang nu ngora di hareup. Jam 11:30 ngomong hareupeun nini matak perih kana panon. Jadi buat akunya ilfil. Oh, sok ada jeung peurih ya mah kieu mah atuh. Darama godang dinya. Bener hareupeun balong gigireun sawah. Asa ngaji jeung bangkong nya. Nyaho kieu mawa urak aya. Kan bae nya. Nah kitu teh nya hoyong lami hoyong sakedap. Kala ka ibu-ibu. Heuh hoyong lami hoyong sakedap. Rata-rata Kang awewe ditanya ku abdi jawaban sarua di mana-mana hayangna teh lila wae. Hampura euceul nya bisi abdi teu bisa lila. Nama geus maju ka kolot. Aya geus kolot mah teu bisa lila. Memang umur karek 28 30 jalan. Ngaurang we tuh. Kau mau belah di teman ini jauh deh. Ai mah di teh weuh deuleueun. Eta nu di jalan eta na tangga ulah di nya teuing mesti dikorolong arariwang aya aduh. Bener nya di bawah asa tadi euceul lamun kieu teh guru su teh orang ti luhur. Atawa maung gitu kan. Maung hayang melu muludan gitu. Cenah ngacir kabeh nya. Mudah-mudahan diselamatkeun sadayana nya. Tong dilatih nya setengah jam cukup. Teu, akang setengah jam cekap. Tuh tengah jawab ku masih akang eta kumaha we cenah. Urang sare Kang jeung ara teu sirah lah. Aing rupa-rupa ngaji teh mah di baginda ya duh gusuin agung. Kakarak aing aja reupeun balong. Biasana mah ruhureun balong. Aya mah kadeuleu balongna deui. Biasanya habis penting teuing ah. Sok mimitian regepin lihat aku. Lain ade ya imane rok aya. Sok atuh mung di sopanan mah. Nadeuleuna ka dieu ka aing. Qala Nabiyuna al-Mustafa Muhammadin. Cara tadi Kang olehona di seepkeun dibuang. Ulah Kang oleho. Salasatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Tilu golongan ieu biiznillah jaga bakal asup ka surga tanpa dihisab ku Allah Subhanahu wa taala. Jawab atuh. Lain amin. Anu nguntungkeun mah naon? Tah ampal. Ya mah amin ku kumaha teh. Cek santri mah teu mutabaqah. Cek budak sakola tidak relevan. Ya amin amin hayo si amin geus beureum ceulina. Qala Nabiyuna al-Mustafa Muhammadin. Salasatun yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Tilu golongan yang biiznillah jaga bakal asup ka surga tanpa dihisab. Alhamdulillah.
Moal menang pertanyaan munkar nakir. Asa si Maeta mah calang apa sih salah. Amin lah. Nek amin alhamdulillah cara langap gitu atuh. Kahiji. Ece hoyong ka surga hoyong. Ma belah dinya hoyong ka surga. Aya nu hayang ka neraka. Nah betalim. Sieun aya naon? Panas. Pinter si Maeta kan jawab panas. Made naros ka manu ngajawab panas. Geus sabaraha kali asup ka neraka. Ngering apal panas. Nu mana keteranganana. Cenah we atuh gitu. Apal hartina neraka? Bajaan. Bajantong. Narun teh seuneu ka teh anjeun. Hartina neraka teh seuneu keur itu ngaji itu balik ente tuh balikan deh. Narun teh seuneu ka teh anjeun. Hartina neraka teh seuneu keur ari euceul ka mana? Wah, beungeut-beungeutkeun ahli surga, tampang-tampang pendusta terhadap suaminya. Gaduh saroge. Aya nu teu gaduh. Priyogi picarogeun. Nuhun. Si Maeta mah embung ka ustad mah can. Eta nini ngarencod embung ka ustad mah. Bae nah da anu saya anu sanu hayang ka emak. Da urang ge embung atuh. Sok muih we terus sok. Kalau cicing budak muih. Rada deungkeun sih tukang gali mah. Lanjut. Lanjut. Lu bener ngomong teh. Anyut tad. Nya tad mah ya. Cikan mah contohan kahiji bukan maaf. Kahiji anu bakal asup ka surga tanpa dihisab al-muhyi atharul ulama. Jalma-jalma tukang nuluykeun padamelan ulama. Jalmi-jalmi tukang nuluykeun tapak lacak Rasul. Biiznillah jaga bakal asup ka surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Contohan tapak literas Rasul teh naon? Padamelan ulama teh naon wae? Lauk ngomong atuh. Geus puguna nu make tiung teu ngomong maneh ngomong atuh. Naon padamelan ulama teh? Nak mah. Naon deui? Minatno. Mangian, ngamun ningnakeun mah ngomongna deui ngiung nya. Nu bener anu ngomong nak mah. Ngian. Minatno. Nang iya ngomongna nya mangina. Nong anu nu bener ngomongna nya naon padamelan ulama teh naon wae. Main iya ngomong nu bener maneh mah ieu Ya lah. Sok abdi tuluy bantuan. Mulu. Kompak atuh sing semangat. Mulu. Raja. Sholawat. Tahli. Tawassu. Hao. Mahabra. Yunat. Nikah. Syuku. 4 bulan. 7 bulan mulu dek naros ka sadayana osok ngaji 4 bulan subhanallah getol ngaji 4 bulan osok dari yuk kita balik-balik aya ci Sumedang mah ngaji 4 bulannya abdi mah sajam ge geus es heula ieu mah ngaji 4 bulan osok tara balik beureun mah kieu we nya. Astaghfirullah subhan. Ada denya osok ngaji 4 bulan. Tara 6 bulan itu mah osok. Subhanallah. Naon wae teh mana udah ajina. 4 bulan tuh balik-balik hi. Metami teh lila teuing ah. Osok senenan. Ngaji poe Senin naon ngaranna? Heeh bener. Ngaji poe Minggu
ngaji poe Jumaah, ngaji poe Sabtu, ngaji bulan Mulud, ngaji bulan Rajab, ngaji bulan Muharram, ngaji bulan Ramadan, asa karek ngadenge. Ngaji bulan Ramadanan. Oh ceung ngalek Quran, oh ceuk ka mana? Lek Ramadanan. Sumedang mah aya nya Ramadanan. Aya Ramadanan aya. Ngaji bulan Ramadan ngaranna tadarus atuh Ramadanan. Lek ka mana mah ngabring Ramadanan. Ini Sumedang banget ih. Panggung teh alus tapi arah teu suku gitu nah. Segala karasa juga di sekolot ucing milu ngaji dia aduh yang bikang ya ucing tadi ngaji bulan Syawal keparan ngaji bulan Syawal karena halal bihalal lagi syawalan cuy suka naik nyawalan edek praktek nate naon puasa ojo di kamana dek nyawalan boleh ngapring kata buat pengajian nganu kieu halal biha kudu mutabakoh atuh cuy tarunuh gitu ya teh cangkel bener sok sebenarnya ente tutunuh berhese bentak matu nunduk kade pesen dabi anu calik dihanap lamun teu make lezing ulah nangunyar ejaan we urang mah komo di nu kieu kebon jangkrik gaang ararasup aing sebal kamari eueuh di Bandung bae nya teu nanyakeun ge di lapang Kang aya ibu-ibu nangunya ada jam 2 naik nate abis naik ke jam 2 peting kayak ke 10 menit jauh ibu nyong ke kibring Ustaz tolongan naon mah iya pang nyabutkeun naon cucunguk tayang teuing eta nini ngamek Kang Ustaz teh tolong tinulungan tolong tinulungan da ari nyabut tinu nini mah manjangan meureunna caboga pamajikan nini mah meureun geus mana wae. Jadi hari ngaji kudu tuturut ulah tuturut. Kalau nurutan jelema nek nurut saha tuh. Tuh hiji ulah tuturut meuning ka aing nyebut meuning. Aing jauh-jauh di Bandung disebut meuning. Nya oke aing mau datang. Manya euceum meuning make helm. Oh di dia mah ngaji nanti jangan muning berenya, palingan ka mana karep atuh. Ayo kita siga ngaji jeung nu gering, apal Kang nu gering, hok eueuh apal nu gering, gaduh carogen teu, salaki eueuh teh gering, ieu mah di ditu di Bandung aya tatangga 22 peuting ceuk pamak salakina teh teu dahar teu nginum. Pamajikan teh nanya bapana naon manehna ada orang lemur atuh kasalaki teh munah maneh naon manehna harari wang 2 peuting teu dahar teu nginum cenah nah kumaha gitu seun ponok umur cenah gitu doakeun we cing panjang umur ceuk salakina teh heuh barang dahar atuh mung sararabal pararait sararabal teh hayang matak teu dahar oge cenah kitu hayang atuh meuli sagar anu ngeunah meuli irop apal irop sirop teu diesan pan gering esna piceun jadi aduk irop mung bisa ce bukan salah kita waran edek bapana irop es ana sirop teu di esan esna dipiceun da gering teu meunang irop sakara kandenge nya irop bae mah urang we geus dia seserian wae maneh
Nek apel atuh ye boga apel beureum hiji deui nah lain apel eta mah tomat cenah. Dan gering dicabut ke Allah dikurangi 3 rupa ku Allah. Hiji rasa, 2 aura, 3 tanaga. Nu gering gitu Kang. Ieu jelema cek paningali abdi mah teu garering. Nya wajahna smile. Gembira lah. Jag. Tuluy barangan hakannya beuki lah tadi kita cek kopi geus sabaraha beak kumaha nya. Kitu cek tanagana teu leuleus. Nu gering mah 3 dikurangi naon hiji aura. 2 rasa, 3 tanaga. Leres teu? Mata kecil ulah sieun gering. Endek atuh liwat mau nabal aing mah. Bubur atuh meni dahar riwang teu dahar mah mau hayang anggur hejo cenah. Kabeneran pamajikanna teh geus salah takokak. Ieu boga 3 deui sensasi dede tadi cenah. Barang diasupkeun ulah sok capek naha pahang. Jawab ku pamajikan apaan bapana keur gering. Nu gering mah para rahang. Eta pamajikan goblok nu kitu teh. Nipu ka salaki. Aya nu kitu aya. Oh moal eueuh atuh di dieu insyaallah. Itu jawabna nu gering kumaha tawaran naon naon mung ceuk. Jawabna hiji, bapana ieu atuh da sate ngeunah abdi mah jeung gule dah mung sarareba. Hayang naon atuh bapana? Hayang utah. Nu gering tawaran ku akang hayang naon nu geunah? Jawabna nu lain-lain, hayang utah. Ceuk salakina teh coba majikanna, bapana da eueuh dagangan utah mah eueuh. Salakina leuwih pinter, maneh we nyieun atuh. Sudi teuing aing ngarahakan utah. Ta eta jalma nu batak balikan deui ngajina sing konsentrasi. Narun teh seuneu ka teh anjeun, hartina naraka teh seuneu keur ta jelema gering. Mun aing didoakeun ka neraka. Jauh-jauh ti Bandung didoakeun ka neraka. Ini nyeri hati aing. Dibanding keur muludan. Jam 11:30 dijabah doa. Tuluy kentong ieu teh. Ngadoakeun teu balik deui moal. Aku juga punya perasaan atuh. Lain punung aing boga perasaan. Jadi baper ari kieu teh yang leweh we atuh ceuk Rasul dijabah doa leuwih ti 40 jeung 100. Geus aing balik ti dieu ka neraka we meureunnya. Yang leho dia. Panggung alus, meja alus, tisu eueuh leho we terus nolong. Sorban aing geus pangset. Geus atuh. Aing geus panlila kieu mah. Eta dagang es wayah kieu deh. Sugan dagang es. Jeung segala kadeuleu nya na panggung mah. Tuh. Negahina deui moal. Awas 2 kali 3 kali gahina aing turun. Bae. Bae aing mah teu diberena naon oge bae. Dari ngaji jeung besan mah kieu deg-degan atuh. Sok sieun zong we. Tapi teu ngarep naudzubillah teu mikiran amplop. Demi Allah demi Rasul pemikiran amplop jeung eusina naon sabab nu hajat ge boga pikiran. Ieu ngemutan we bilih hilap. Nya cenah dari ngaji wayah kieu mah lempeng nya ngaburbut dalil hadis jeung Quran anu teu apal moal asup. Nya geus kieu cenah nu penting mah aya bawaeun balik cing sopan atau sekolot maneh teh. Aya canakeun nu cuma aya baun balik. Ngomong teh kalarasa urang Sumedang mah nya kolot-kolot ih. Sebal aing geus man ngali ka dinya ka dieu bae jauh oge ah. Dinya mah kalarasar ka urang teh. Lain punung da kitu wae. Oh, espenta aya tisu teh. Tuh leho di loba. Layan aja. Eta batuk. Lain leho eta mah.
Terus ya lanjut. Mulu. Nah, utamana ya acara teh muludan. Dikaitkeun dina muludan teh haul aki Haji Apang. Nya terus Apang Sahma bin Saca Praja. Kedua Hajah Imi binti Asmed. Apal Asmed? Asli Sumedang. Aing ngarang-ngarung sakaran batur bae we. Haji Imi binti Asmed teh asli Sumedang. Katilu akekah Azrir asa hese macan lagi aing itu kadeuleu di opatna sareng ulang tahun pernikahan Kang Azhari sareng Neng Ratna Neng sekolot gak Neng we nya Ece muludan mah tadi atas hubun adinya lima saeutik we nya ke muludan ini terakhir aya urang sabit muludan kagungan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya mah hawal heula we nya sok di dieu haol sok naon ari hawal bahasa Sundana deui ya mau ngani naon haul teh bahasa Sunda mah menak heeh lamun haul bahasa Arab tinggal ka dieu cek abdi kana panggung kana baki kita mimiti maot teh si bapak itu haul ka sabaraha hiji teh nya ayeuna we haulna teh setahun yang lalu maot umpama lebah gelas bodas kuriling we waktu teh nguriling wih waktu teh celek kue kena gelas ieu deui ngaranna naon menak bahasa Arab nama naon haul teh nguriling eusina haul nyarioskeun biografi anu dihaulan sareng intina tahlil anu tadi teh aku Habib awal acara awal eta sakitu ngan ayeuna mah di mana-mana jelema teh teresep ngewa kana ahli sunnah kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas hati-hati anak-anak muda nu malaket tiung hidung masih gak budak ngora sigana datang kadeuleu nya make cadar gitu. Jangan sampai Anda terkontaminasi oleh aliran yang enggak jelas. Temenang hal ari hal teh ece nu tadita menak tahun kenapa kudu dihawalan kudu diperingati karena ahli kubur anu dihawalan teh ngarep-ngarep doa ti ahli warisna. Hati-hati mungkin ahli waris anu dihawalan ieu kantun pala putrana kade ya ahli waris teh kantun pala putrana. Urang masuk salah tafsir ari kana hartana dipaseakeun diparebutkeun nepi ka pegat silaturahmi ku sabab warisan. Leres mana warisan yang hakiki ti Allah upami almarhum Bapak Haji Apang Ibu Hajah ini biasa parduna tara kaliwat ibadahna teh sunnah tahajud witir utama hudang penting eta dua tahajud witir teu ka kantun naon deui beurang duha Senin Kemis puasa Rajab eta warisan yang hakiki anu bisa ngocor ganjaran ka ahli kubur. Urang mah lain naon harta pitayeun harta piduiteun urusan dunia nepi ka pasea pegat silaturahmi ku sabab warisan omat durang sadayana ahli pangaosan ulah nepi ka pegat dululuran pegat keluarga ku sabab warisan. Leres teh contoh sawah nu belah ditu nu ranca keur maneh bae lada-lega oke ece mah nu ieu we sisi jalan maneh mah 30 tumak ece mah 10 tumak ge bae da sisi jalan aya nu kitu aya sampai jujur aya eta imah nu dicicingan keur nu bungsu da anu leres
Lain kitu muslimin. Tetap aturan awewe saaisan lalaki satanggungan kitu ibu hoyong diratakun. Nu leuwih goblok mah punten. Minantu pepeleukeup kana warisan. Mitohana maot manehna pedah-pedah sarjana ka hukum. Aya loba sarjana ka hukum loba? Ho pepeleukeup asa pangsarjanana. Tuh ya boleh ini tak ieu panggedeuna ieu goblok bodoh. Kare hati-hati muslimin. Ari warisan dipaseakeun, ari haol diantep. Untung tak tengah laknat oge harta warisan anu ditinggalkeun maot teh. Tirkah. Ai tirkah teh barang anu maot. Ngaranna tirkah. Aya di dieu aya. Hati-hati. Balahi ti Allah Subhanahu wa taala. Jelema halak, jelema sarakah kana warisan, hati-hati. Jangan harap Anda bisa sukses di dunia, jangan harap itu mau berkah harta warisan anu tikolot nanti ya. Hati-hati muslimin. Ya. Keheuh. Loba minantu anu hayang kana warisan mitoha hiji. Kadua, anak angkat teu hak waris, lain hak waris. Dua. Katilu, anak susu. Apalah anak susu? Geus nya da abdi mah tara pernah nyusuan. Anak susu hayang warisan tidak boleh, tidak hak. Anak angkat sanajan make akte ti pamarentah tetap tidak ada hak waris. Leres? Heuh eta we heula nya, tah kitu. Tah eta sok diperebutkeun teh. Iklan. Mangga. Kau udah ngomong ngaimuy terus. Mangga. Wah lila ya. 3 menit di jam 12. Kumaha Kang? Jajakeun jam 12 atapi langkungan? Wios langkung wios. Nah, langkungna seberapa menit? Hah? Jam 3? Siap. Apa sih yang enggak buat kamu? Lain lebay, aing nanya lemes, jawabnya kemana karap, jawab gitu lebay. Nah kedah kumaha tuh aing teh dikasih ya. Sebel tuh aing mah ngomong gitu lebay, ngomong jorokan kasar. Kedah kumaha tuh aing teh. Nah kena ngomong jeung lauk aing teu protes. Ya. Kudu hadiah ke ahli kubur. Kudu wajib hukumna ke ahli waris ngadoakeun. Kade ahli waris anu dihawalan wajib ngadoakeun ka ahli kubur. Ahli waris urang mah penunjang ya, Fatihah urang nepi bukan insyaallah lagi pasti. Man ahda lil mayyit bi dzikrin, dawuh Rasul, man ahda lil mayyit bi dzikrin aw bi qiratin wajabat lahul jannah ay syarikani bil jannah. Wa dua-duana wajib asup ka surga anu ngadoakeun jeung anu didoakeun. Dawuh ulama da kitabna Sahih Dunia, man zakara dzukira wa man nasiya nusiya. Barang siapa orang anu sok eling kana jasa batur pasti jaga dipika eling ku batur. Amin. Ceu akang anu mulia sok nahlilan batur, jaga pasti aya nu nahlilan. Sok ngadoakeun batur, jaga pasti aya nu ngadoakeun. Sok nulungan batur, jaga aya nu nulungan ti batur ka urang sadayana. Amin. Ya Rabbal. Mata kalau aya nu maot teh buru-buru tahlil teh. Lain meh eta pae teh hayang naon kamari ge ka hiji da ngopina teh jauh. Urang jauh rontoh. Cireng geus 2 poe. Itu nah memang abdi ge manusiawi ce. Sok karoream deui datang kana kitu teh. Da abdi mah tara tuang tinu maot ce. Kunti datang ka aing moal kejo mit-mit. Ya, boke pocong. Suri aing ngadahan ge. Bari diboga tangkorak jelema
gitu. Jadi ngadoakeun bi dzikrin aw bi qiraatin ku asan Quran atana bi dzikir la ilaha illallah ribuan di abdi mah nya Darussurur dadahlania ribuan nu tahlil teh eta na dzikirna kulhu 1000 abdi ge kantos ce da tinggal ditangtunganna masyaallah nu moal teh jelema beunghar bae da ge manusiawi nya ningali nu beunghar teh Kang jo soropot loba nu tahlilna teh dinya goblogna teh ari kanu sangsara sok ararese nya jujur we lah dasar gua imana geus cangeyeng balalacor tahlil si semua hayang sok we lah ai pas nu beunghar maot anjir eta jelema nu datang loba teh subhanallah ustad we cenah imamna boleh lah imah 3 tingkat col tegeun hate teh wah ieu mah nolna genep cek aing teh yeuh oh tahlil teh motak jo ustad cenah kulhuna 1000 oke zikirna 1000 oke cenah tinggal ditangtungan pasti badag cek aing teh yeuh amplopna badag gitu amplopna badag gitu ya daek ke urang teh oh saya kewenangan jauh so itu aja lah tahlil oke lah eta aja kulhu 1000 300 mah ka lempeng kene bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kadituna mah aing atuh ustad dikir 1000 300 mah la ilaha illallah 300 lebih Pondok naga doa Allahumma ausul taqabbal wa baligh du'a wa qira'ata wa tahlil wa yasin pas balik tulala teh cek aing teh naon biasaan Kang cireng pung lakun tuh oh nya dia kulhu cek aing teh tengahan beta daun telah pisang goreng pisang caurun tuh gaaleun Jah yang terus ke onangan dengan hare-hare we eta teh sugan ustad mah ora uih kitu nya hayang teh ngarep-ngarep kitu teu goblok teh ini temeng pir geus susah jalan tad euy tad antosan sakedap mau idangan mie sedap tilu teh pucuk hiji tad ya geus sineng atuh lumayan urang tina gawan eta balik deui idangan tadi sugan we aya naon we urang tambahna heuda jelema ya ge lain hayang keur budak urang mah berang balik teh dibuka anjir mie sedap tilu teh pucuk hiji coy teh kulhu 1000 mie sedap tilu anjir cek aing teh mie sedap tilu kulhu pikir 1000 tayang teh sudi aing mah ceu lamun edek abdi meuli mie goreng Indomie sadus atuh mana ka ustad teh mie asa teh satu lumayan we sudi aing tayang 2 kali tahlil kieu diudagon ka resek tidangan ieu cek kursi neng tuh lumayan sugan teh heueuh we naon mie sedap tilu aing ka badag atuh malisa truk aing nganyuk bisa kitu teh ceu hese di kajar ikhlasnya jaja komo ieu dibeasan teu ngarep-ngarep urang mah ate leutik mah teu gamblang nyarita teh aja sok sieun zong tong datang nin tentu to kitu mah ikhlas dimesan atuh besan tuh teh kartos bade tahlil bade bentukna tahlil sika kumaha wae hadiran padahal aing sebal teuing geus kitu we abi mah itu dek jeung sate jeung kumaha kadeuting mawati imah we mijon saya teh mawati jenak tira rombok nah ustad bawa meung tarari isil mawat maca urang teh itu sok itunya ari pun bojo mah lain sok atoheun anu mawat teh sih geus lain teh beda tuh beda karakter ceu di masjid ada masjid ada gede 2 tingkat teh ceu Sadaqaim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pamajikan abdi dek we kan speaker innalillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillahi rabbil lain urutan innalillahi lain alhamdulillahi rabbil alamin proyek ya
proyek bapana euy dol gridig teh kabri ngagoingkeun pan basana sia raya nyariosna di rampok teh ya bangun ada apa beb kata aku teh itu cenah proyek kamu telepon aku teh baru juga reup sok kali-kali reup bahasa Indonesia naon baru juga reup udah digeingin proyek dengein saha nu maot teh dengein menengah ke bawah menengah ke tongo sekarang menengah ke bawah santri nah ngurupkeun teh salawe atuh itu Kang ngurupkeun salawe nah jeung ustad di dunia teh ilmu teh mahal ngurupkeun bayit lamun teu ngiblat wajib dikali deui nah gampang gitu ngiblatkeun teh mung urang mah aya contoh buktian itu mabok Kang kamari ode Gusti Panganaran ode meureun nusa grup mah euceu 2 mobil tuluy lain maot hiji aya nu kamari tanggal 2 euceu balik deui teu tulus ka Panganaran teh nah hajang teu tulus ka Panganaran teh wah Pak Ustad teu tulus kunaon teu tulus nu jadi kuras Panganaranna cenah goblok Panganaran dikuras balik deui di leubeus aja nah tereh ke Panganaran teh teu cios Pak Ustad nah nu jadi kuras Panganaranna ti saya ngomong nya budak teh ode ce eta wios ngadeg wios ada canggel aing diuk wae atuh ce saya rabi sop bisa ke kuburan ke jero kubur sop woi turunkeun lah sarerab teuing keur maing mah hideung beuki herang we katinggal turunkeun Pak Ustad tampanan mung turun sorangan urang digeblugkeun blug ieu beneran tahlil ya nepi jeung teu nepi doa tunda weh masjid teh buka ka santri buka weh pipina geus biasa ilaharna jejeg we ku aing beuheungna awas kalau hudang di koi dileyak gitu udah nu ode atuh malik moal tad aing ngacir ngajeleng naon tad hirup deui tapi alhamdulillah ce beres we nepi ka ayeuna teh hudang deui sieun dijejeg ku aing meureunna tuh tah ce nu maot teh bersihnya kan sunat pun ari geus eta teh sunat geus ngurupkeun ya bahasa Indonesia na ngurebin pan pun bojo mah bahasa Indonesia nganyariosna ngurebin beres ngurebin adus bebersih terus aya teh ahli waris teh boboko bakakak hayam bangkok kedangkak eta aja ya ngariung sareng pun anak ya cenah aya hadrat teh ngadiahan ngarawahkeun geus lah surang Fatihah eta nu atuh ce kawin teh cenah ieu cenah ceker jeung suku jeung ceker jeung hulu keur saha cenah santrikeun ada teh moyang naon teh budak pangadena teh yang naon jangjangna cenah yang naon dada cenah nah yang dada da lalaki mah resepna kana dada ayam ge dadana ari papa naonna kabeh teh pun bojo naros hayang pingpingna cukun bojo entong hiji sewa ngomong pingping mah keur abdi cenah duanana ari urang naonnana entar papa mah pingping mamah cenah sok kakak abdi mah tuh kabeh pingpingna keur urang cenah kebun bojo entong keur abdi we ai mama keur ieu teuing entong aya abdi naonnana cenah pingping hayam keur mamah papa mah pingping mamah sok jujur lalaki pingping hayam dihaneutkeun 3 jam tutung haneutna sakedeung tapi pingping mah terus seumur umur sebal aing teu ce nya mata kabeh mah pun bojo mah lain nu maot teh alhamdulillah innalillahi wa inna ilaihi rajiun alhamdulillahirabbil alamin proyek proyek leutik ge onangan eueuh atuh nya nu leutik teu diarah salah teh teh
matak di abdi mah sok eta lu maot poe Sabtu teh isukan aya maot teu sok ngajak mitos orang Cimahi lamun maot poe Sabtu sok ngajak cenah ceuk aing nu Minggu nu Senin paeh mah paeh we cenah nya urang mah atoh he ngajak paeh we ece teh heula ya subhanallah nu katujuh ece boboko teh abdi mah bares 40 na dagang boboko pamajikan di teras masjid Tuhan man ahda lil mayyit bi dzikrin aw bi qira'atin wajabat lahul jannah. Barang siapa orang anu ngahadiahkeun Fatihah, awasan-awasan Quran, zikir ka ahli kubur pasti nepi jeung pasti ditarimana. Saha wae nu ngadoakeun jeung nu didoakeunana jaga di yaumil qiyamah pasti papangi, pasti nganuhunkeun ka nu ngadoakeunana. Kitu tah euceuk. Matak diayakeun haul kieu teh sok we dek sarare saware. Tadunuh teu. Lamun tunuh nyarios nya. Da abdi rek wih ka Bandung. Heuceuk dek wih moal. Heeh, bareng. Oh kitu. Lain ieu montong, moal nepi bisi di Sumedang. Ieu ka mana-mana kadangena ka mana-mana ya. Bisi di Sumedang aya nu nyarek tahlil. Yuk klarifikasi jeung abdi. Teu nepi doa ka ahli kubur. Oke. Nu tadi teh aya nu maot tatangga deui wae ibu-ibu haji nu boga aspansa bodas. Oh, innalillahi wa inna raji'un. Pamajikan alhamdulillah rabbil alamin. Deng we. Sanemat bu haji anu boga aspansa. Wah. Kudangkeun. Ya nu maotna bu haji nu boga aya tah ku urang. Tah teh ku santi ku bapak eta mah. Nah 300. Ngurebkeunna 300. Wah eta ku urang. Salawe mah keur naon atuh ceuk sabasoeun henteu. Tuh. Meme dikurebkeun salat di masjid tak kieu ceuk. Mayit dina eta. Ibu bapak-bapak, Bu Haji mudah-mudahan cinta terima amal baikna. Amin jeung sararea. Ditolak dihapus ka awanana amin. Asup ka nana kuburan jeung meunang siksa kubur. Amin. Asup ke akhirat disiksa panghulana ku Gusti Allah neraka jahanam. Amin. Amin hayo da saya tahu bisa amin. Eta anakna tukang insinyur, sarjana ka hukum, doktor karenos. Tilu. Eta nyo, Ustaz Ebel eureun. Aing geus Ebel tiba heula. Naon Kang? Make nganoakeun teu balik ka inung urang. Teu balik kumaha? Cing disiksa kubur didoakeun kana jahanamna Gusti Allah. Ngumaha lamun heueuh. Nah, hari akan pan saur sia tadi kitu. Doa ti ahli dunya moal nepi ka ahli kubur. Pan kitu ceuk maneh, itikad maneh mah kitu. Make jeung sieun. Macan da ustad ngadoana jeung lobaan aing sieun nepi sieun ditarima ku Gusti Allah. Hari sia goblok. Bodoh kata toloyo sia mah. Sok rek yakin anu mana yakin nepi, yakin teu nepi. Yakin nepi. Heuh inung maneh ka neraka engke. Oh tuh ustad balikan deui doana sabarahaeun aing sok. Mahal aing doa teh. Itu subhanallah. Jadi weling tak persis ulah make dalil-dalil ngomong bangsa akli-akli geus kitu. Dalil Quran, dalil hadis dimujadalahkeun, didebatkeun dora kagede Kang. Enggak sih bangsa udah karti ku akal, kita bicara aja yang logik saja. Nu akliyah, nu karti ku akal. Tuh mau ngadoakeun teu didoakeun teu balik mah kitu umum. Dosa tafsir. Akang rewas aing katinjak. Akang maut. Ulah abdi, akang we. Atau ece maut. Biasa maca Quran, biasa salat, biasa ngaji, pek dengekeun ku akang. Anu maut ahli ibadah dengekeun di kuburan, ngaguru ibadah maca Quran. Nah, ago in qata amaluhu. Ya, nu pegate jeung ahli dunya ganyaranana pagaweanna mah tuluy we ngaji. Kitu. Beh dituna contoh nu kazamanan, teu kazamanan pisan ku urang ngan perawina nu bawa hikayat kazamanan ku urang, punten guru Gerah ka Mahmud.
mah dalam Mahmud uningan ini udah sok kasimpang urang mah di Mahmud eta yang dalam buyak lon anu jarahna teh nya turunanana kitu nya incu buyutna kupingkeun geuning mamana ke nuju ngaos sejarah teh diantosan nu baca Quran cenah euy mamana oge ama teh yang dalam teh euy keur maca Quran keur ngaji tafsir cenah kitu beres eta tah anu mah geus wallahu a'lam cenah kupingkeun deui aduh salat takbir Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allah salat biasa salat ngan di alam kubur ka alam barzah ka alam akhirat geus teu manfaat deui ganjaran kitu Kang tah mata urang sadayana di mana anu ngajarahan ge ku anak incu urang teh didengekeun ku anak incu urang teh oh si aki teh keur salat oh si aki teh keur anu itu mata ala ma'asya wa husyira ala ma mata jelema maot teh kumaha kabiasaan keur hirupna wa husyira ala ma mata dihudangkeun ti kubur ge kumaha keur maotna tukang hordeng didinya di jalan kasabet motor hordeng cepret ke baru masa sakit maut sup kalam kubur cek imam nanti munkar nakir mana buka hordeng wa man nabiyuka hordeng mata ala ma'asya wa husyira ala ma mata maut tak keur ngaji man